Nepangkeun nami abdi Samuel Fernando ti kelas 2 walas TI 3. Di dieu abdi hoyong ngakenalkeun sajarah budaya Sunda nu kawenta reok Bandung. Sajarah ieu Jawa Barat geus dipikawanoh minangka salah sahiji wewengkon anu mibanda tradisi unik sarta rupa-rupa. Dumasar data publikasi Kemendikbud tahun 2018 sakurang-kurangna aya 1165 kesenian kecatet. Di Indonesia, reok jenis ieu diwinahkeun secara nasional ku grup reok BKAK. Kelompok ti Polri pamena nyaeta Mang Udi, Mang Diman, Mang Hari, jeung Mang Dudung. Atawa kira-kira tahun 1967 muncul paguyuban awewe reok kalayan tokoh-tokoh Pak Emen, jeung Ibu Anah. Bisa jadi di wewengkon sejen muncul kesenian reok, tapi teu kecatet sejarah jelas. Kesenian reok ngagunakeun dok-dok atawa kendang anu digebugan dipirik ku gerak tari anu lucu sarta banyol ku para pamaenna. Biasana ditepikeun ku pesan sosial jeung agama. Kesenian reok dicok ku 4 urang nyaeta dalang anu ngawasa kaulianan, wakilna jeung 2 urang deui minangka pembantu. Dalang mainkeun dok-dok 20 cm anu disebut dok-dok tiling tingtit. Wakil nyekel anjing 25 disebut panempas. Pamain katilu ngagunakan anjing 30 cm disebut bangbrang. Jaung pamain kaopat nyekel anjing 45 cm disebut badublak. Panjang kaulinan dibasajankeun hiji nepi ka hiji setengah jam. Pikeun lagu-laguna oge aya waditra musisi kalawan pakaka seperti dua saron, kendang, rebab, goong, jaung, gambang anu dijadikan pangiring lagu-lagu minangka selingan atawa pelengkap. Reok zaman kiwari memang beda jeung reok zaman baheula. Sautik geus dimekarkeun sabab bisa katiten tina jumlah tanaga jeung alat musik nu dipake. Alat musik anu digunakeun dina reok nyaeta reok atawa aya anu nyebut dok-dok atawa ogel anu diwangun ku dalang, naib, beungbreng, gudubrak, jaung, kecrek atawa markis. Instrumen musik anu ngangiring reok biasana kendang, goong, tarompet, jaung kecapi. Dina reok hasil pangawunan biasana keyboard, jaung, gitar ditambahan. Kesenian reok dipikarasep ku masyarakat khususna masyarakat padesan jaung sabagian leutik masyarakat kota lantaran ngandung unsur hiburan jaung daya tarik wirahma kendang. Tapi kiwari pamain sarta grup organisasi boki hese neangan malah lamun aya aranjeuna biasana ti grup generasi hebeul. Pintonan janton kirang sering kusabab teu aya atanapi sakedik pisan pamundut pikeun dijalankeun. Sanajan geus mimiti dicabut masih keneh loba jalma anu nyangka media massa siga TVRI jaung stasiun televisi swasta mintonkeun rupa-rupa kesenian kawas ieu reok. Anyar ieu pamarentah kota Bandung ngayakeun festival reok di sakuliah kota Bandung anu diiluan ku kira-kira 32 rombongan. Hal ieu nuduhkeun yen kesenian reok masih kene aya di masyarakat Sunda khususna di kota Bandung. Tangtosna di daerah sanes kedah aya tapi kusabab henteu aya koordinator atanapi henteu aya rapat sapertos festival. Aranjeunna henteu muncul atanapi ngan ukur main di lingkunganna. Meureun sakitu wae sajarahna reok Sunda anu kasohor. Sakitu wae ti sangkuring hatur nuhun.